Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bade neraskeun kitab Ihya Ulumuddin. Boh bilih mah sahabat-sahabat sadayana anu kalangkung tiasa ditinggalan deui nya video-video simabdi anu kapengker tingawitan Ihya Ulumuddin mukadimah hiji juga seterusna. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullahu khairan katsiran. Tong hilap di share. Boh bilih mah aya pertarosan diantos komenanana tiasa komen. Mangga urang sami-sami kawitan siapkeun kitabna pulpena. Mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Mangga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatut ta'alumi ari ieu eta mertelakeun kautamaan ngaji, kautamaan ngaos. Amal ayatu anapun ari pirang-pirang ayat iku paqauluhu ta'ala mangka dawuhan Allah ta'ala, mangka eta dawuhan Allah ta'ala. Anapun ari pirang-pirang ayat Al-Qur'an anu nuduhkeun kana kaagungan ngaos, kana kaunggulan ngaos, eta dawuhan Allah ta'ala. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Ari memeh ayat nama wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fiddin. Maknana wallahu alam bil muradi. Wa ma kana jeung teu penting sahal mukminuna pirang-pirang jalma mukmin yan piru eta supaya init eta yenta init yenta arinit ya mukminun kabeh kapatan bari sakabeh. Nah nu maksudna teu penting jalma mukmin arinit sadayana jihad palaolana paro mangka nah henteu init samin kuli firqatin tina saban-saban golongan minhum ti itu kaum kabeh eta mukminin sapa ta'ifatun hiji golongan liyatafaqahu supaya yen tak paham ieu taifah pidini dina agama. Maksudna teu kenging ayeuna urang jihad sadayana tapi teu aya anu calik nyata nyukur ilmu. Sapalih jalma mukmin teh jihad nu sapalih deui keudahna mah calik sareng Kangjeng Rasul nyata supaya paham dina agama. Tangke di mana ayeuna jalma nu jihad tos aruih mangka eta golongan anu geus paham agama ngaburukan tak jalma anu tos aruih dina jihad teh anu tadina henteu nyuprih ilmu. Jadi nyuprih ilmu ngawartosan ka jami anu teu nyuprih ilmu. Teh teh nuduhkeun bahwa ayat Al-Qur'an kana unggulna ngaos. Wa qauluhu azza wa jalla jeung eta di anu nuduhkeun ayat Al-Qur'an kana unggulna ngaos teh dawuhan Allah azza maha gagah Allah wa jalla jeung maha agung Allah. Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl nya ayat 43 upami telepat. Fas'alu mangka kudu nanya naroskeun aranjeun kabeh ahla zikri ka ahli ilmu. Jadi maksud zikri di dia ilmunya.
ingkung tum lamun aya aranjeun kabeh iku lata lamuna henteu aruninga aranjeun kabeh. Maka sok naranyakeun aranjeun kabeh ka ahli ilmu lamun aya aranjeun kabeh teu uninga. Da naroskeun pan kudu ka ahli ilmu kan uninga. Da lamun naroskeun kan teu uninga atuh moal uninga nya. Sedengkeun ari ilmu moal hasil angin ku ngaos. Wa innamal ilmu bita'alumi angin pastina ngarti nyaho bita'alumi eta sabab nyupure ilmu. Ini duduhkeun bahwa ieu aya teh kana padilahna ta'alum padilah ngaos. Wa amal ahbaru jeung anapun hari pirang-pirang hadis anu nuduhkeun kana padilah ngaos. Pakaluhu mangka eta dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ila jannah. Man sajal masalaka anu ngambah ieu man tariqan kana perjalanan kana jalan. Yatlubu anu nyupri ieu man fihi dina ieu tariq. Ilman kana ilmu salaka mangka ngambahkeun salaka mangka pasti ngambahkeun sapa lu Gusti Allah bihi ka itu man tariqan kana perjalanan ila jannati ka surga. Ijalmi anu nyuprih kana ilmu eta teh pasti ku Allah diambahkeun kana jalan ka surga. Nyuprih ilmu nyuprih jalan ka surga. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata latado ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Innal malaikata sarasna pirang-pirang malaikat latado eta yakti nyimpen ieu pirang-pirang malaikat ajnihataha kana pirang-pirang jangjangna ieu malaikat li talibil ilmi kanggo anu nyupri ilmu ridon karena ridho bima ku perkara yasna'u anu midamel ieu talabil ilmi kana maksudna kana nyuprih ilmu. Nah, jadi malaikat oge nyimpen kana jangjang-jangjna pirang-pirang malaikat kanggo nyuprih ilmu mah. Nawiskeun ridho eta kana perkara anu midamel ieu nyuprih ilmu kana ieu perkara nya eta nyuprih ilmuna. Iku ridona nyuprih ilmuna jaman nyuprih ilmu sehingga malaikat ke tipikal nyarimpen kana jangjang-jangjangna. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu Kangjeng Rasulullah sallam. La antag dua yakti ari yen ta isuk-isukan anjeun saur Rasul. Patata alama mangka tuluy ngaos anjeun, patata alama mangka tuluy ngaji anjeun. Dina waktu isuk-isukan teh tah baban kan hiji bab minal ilmi tina ilmu khairun eta langkung sae. Jadi khobar tina la antag dua khairun eta langkung sae min antu solia tinimang yen ta salat anjeun mi'ata rakaatin kana 100 rakaat. Isuk-isukan urang ngaos kana hiji bab tina ilmu langkung sae tinimang yen ta salat 100 rakaat. Ilmu pemperyoginya komo dina pelobah urang ilmu salat. Enak urang salat 100 rakaat tapi can pati paham dina ilmu salat tuh. Urang nganyahokeun sabab dina eta ilmu salat leuwih utama tinimang salat urang 100 rakaat. Sabab 100 rakaat pan sepi tina ilmu mah tahamu. Wa qala sok sanajan 1000 rakaat keparibasaan. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babun ari hiji bab minal ilmi tina ilmu ya ta'allamuhu anu ngaos kana ieu ilmu kana ieu hiji bab tina ilmu sapa harajulu hiji pamegat khairun eta langkung sae lahu kanggo ieu rajul minadunya tinimang dunya wa majeng perkara piha anu tetep aya di dunya. Ieu sabab urang tina ilmu anu urang ngaos kana eta ilmu leuwih sae tinimang dunya jeung eusina. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng sallallahu alaihi wasallam utlubu nyarupri aranjeun kabeh milarian aranjeun kabeh al ilma kana ilmu
walau bisini jeung sok sanajan eta di negeri Cina. Dina pada urang kedahna nyupri ilmu. Wa qala jeung ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi ari nyupri ilmu faridatun eta nu banget fardu ala kulli muslimin kasaban-saban jama muslim. Wa qala jeung ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wasallam, al ilmu ari ilmu hojainu eta pirang-pirang kuda, mapatihuha ari pirang-pirang koncina ieu hojain, asualu eta naroskeun. Jadi ilmu teh lil ibarat pirang-pirang gudang, tah kunci-kunci eta gudang teh naroskeun. Jadi upami urang hoyong uningan keulah seueur naroskeun. Ala eling-eling saur Kanjeng Rasul, ala sing inget pas alu mangka kudu naroskeun aranjeun kabeh. Fa innahu mangka sararasna kalakuan jeung tingkah iku yujaru bakal diburuhan, bakal diganyar bihi dina itu soal, bihi dina itu naroskeun teh. Saha nu diganyar teh? Sopo arbaatun opat jalmi. Sopo arbaatun opat golongan. Jadi naroskeun saurang bisa wae ayeuna nu diburuhan mah opat jalmi, nu diganyar mah opat jalmi. Mana nu opat jalmi teh? Asa ilu hiji jalma nu naroskeun. Wal alimu jeung kadua jalma anu uningana. Wal mustami'u jeung tilu jalma nu ngupingkeunana. Wal muhibbu jeung opat jalma anu mikaresep lahum ka itu sadayana, lahum ka itu kabeh. Jadi anu diganyar dina naroskeun aya opat jalmi, hiji nu naroskeunana, kadua anu uningana, katilu anu ngupingkeunana, kaopat anu mika cinta ka itu kabeh. Nu mika cinta ka sail, nu mika cinta ka alim, nu mika cinta ka mustami. Wa qala sareng ngadawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layan bagi henteu penting lil jahili ka jalma nu bodoh naon ayas kuta yen ta jempe ieu jahil ala jahlihi kana bodohna ieu jahil. Saur Kanjeng Rasul teu penting ka jalma nu bodoh yen ta jempe kana bodohna, sabala mun jempe kana bodohna atuh moal nyaho-nyaho. Walalil alimi jeung henteu penting ka jalma nu berilmu naon ayas kuta yen ta jempe ieu alim ala ilmihi kana ilmuna ieu alim. Kitu deui di teu penting ka jalmi anu berilmu yen ta jempe kana ilmuna. Sabab moal mangpaat kanu sanesnya, ilmuna moal ngaliwat kanu sanes. Moal tiasa mere nyaho kanu bodoh ai jempe mah jaman uningana. Wa fi hadisi Abi Darin jeung dina eta tetep dina hadis Abi Darin radhiyallahu anhu, huduru majlisin ari aya lapad huduru majlisin, hartosna huduru majlisin ari ngahadiran kana tempat calik alimin anu berilmu. Ari ngahadiran tempat majlis alim anu maksana nyupri ilmu, abdalu eta leuwih utama min sholati alfi raqatin tinimang salat 1000 rakaat, wa iyadati alfi maridin jeung tinimang ngalayad 1000 anu teu damang, wa suhudi alfi janajatin jeung nyaksian atanapi ngajajab kana 1000 anu maot. Ka wasuhudi alfi janajatin sareng nyaksian atanapi takjiah ngalayad ka 1000 janajah. Ya mertalakeun hadis kana unggulna nyupri ilmu. Pakila mangka ditaros Kangjeng Rasulullah sallam, ya Rasulullah nun utusan Allah, wa min qiraatil Qur'ani jeung naha itu ngahadiran kana tempat majlis ilmu eta leuwih utama tinimang maca Al-Qur'an. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal
wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil ilmi. Wa hal yanfa'u al-Qur'anu illa bil ilmi sarukan di Rasul, wa hal yanfa'u jeung henteu ngamanfaatkeun apa Al-Qur'an illa bil ilmi angin ku ilmu. Maksudna nyumpure ilmu tetap ayeuna leuwih utama tinimbang ngaos Al-Qur'an. Sabab ngaos Al-Qur'an upami teu nganggo ilmu teu ngamangpaatkeun. Jadi hal di dia bimana napinya. Wa qala jeung ngadawuh sapa alaihi salatu wasalam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahajalma ja'ahu anu datang ka ieu man apa al-mautu maut wa huwa bari ari ieu man iku yatlubu keur nyupri ieu man al ilma kana ilmu liyuhya supaya jentang ngahirupkeun ieu man bihi ku ieu ilmu al islama kana Islam. Pabainahu mangka eta tetep dina antara ieu man wa bainal anbiya'i jeung dina antara pirang-pirang nabi fil jannati di surga darajatun ari ahi darajat wahidatun anu sahiji. Upami jalmi datang maut bari keur nyupri ilmu anu eta jalmi nyupri ilmu teh niat bade ngahirupkeun Islam, mangka antara eta jalmi jeung antara nabi di surga darajat anu sahiji. Maksudna diluhurkeun ku Allah darajatna. Wa amal asaru jeung anapun ari pirang-pirang cariosan sahabat nyata dina masalah kaunggulan nyupri ilmu. Faqala mangka ngaduh sapa Ibnu Abbas wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin.